ini parah nih. Kumaha? Komika Cobra saya ke perapatan kebetulan itu sabaraha? 50 paling ge, ah. Teu biasa kira. Wayahna, ah. Pan abi nuju saom. Lah atuh 40 we, ah. Lah moal teuing ke tangga abina lah leuleus. Kenapa ieu? Tang 50 ya. Memang, ah, abina lah leuleus. Saom. Papi kersa sok ah anu nyanda. Abi nuju lah leuleus kita di saom. Nah kumaha pan tadi cenah nyebutkeun 50. Abina nuju lah leuleus, ah. Pami anu nyandak mah kersa sok. Oh, sok sok. Punten ah. Disuruh heula dan teu acan ka peser bensin. Aku mah. Nya disuruh heula ka payun ka pom. Suruh nya. Pan teu acan aya jang peser bensin tadi teh. Kata ge aing kersa ah. Aing jauh ya teh kudu ngadorong beca deui keur leuleus teh Pak tuh. Woi, dia di dia. Di dia we ang, mau lami. Urut mah ka aing. Sok di dia ya. Di dia we ang. Tapi teh kira ka di Mesir Paku. Kan nyaho aing dia mah. Tiap daerah ada penguasanya. Aing penguasa di dia. Aing mau. Naon maksudna Jang? Aing malin si Jajang. Panggil saja aku Kevin Marucil. Aing penguasa parkiran. Naon kamari urang ka dieu ge meuli paku tukang parkiran mah. Sia teh nyaho aing geus lila di dieu. Kamari mah aing keur motor meureunnan. Nah, geuning leutik-leutik ke polontong kieu. Jangan panggil aku budak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Dieu ge aing incuna ki Zeus. Sayang dibentar ku aing. Incu aki Zeus padut lah. Awas. Goblok abang-abang awak jangkung aing teu didupak ku aing tungguan di dieu ku aing dicetkeun dieu tu deuleu si kunyuk geus balik deui ku aing deuleupkeun dieu anjing pencet sia naon peperenges we anjing please ah iya please kudu sabaraha aing mayar bae aing tadi mayar ge bae iya please ya asal ulah ditincak. Hah? Oh, akhir-akhir pekolontongan gitu kena mau awewe. Wah, udah agak. Kunaon atuh gerbek? Ini sah, beakeun bensin. Gaya we mau awewe bensin we apa? Lupa, sampai geus dipinuhan tadi aduh. Kakaraeun nih sah. Oh, geus atuh kurang mang pangelikeun bensinna Mang Jek. Ah, lu bener sah. Daek mengelikeun bensin. Ya daek atuh Mang Jek. Sesama pengendara motor kudu saling membantu. Bener maneh sah. Karena naon nya? Aku sah. Maneh sah. Ternyata masih muda ge, jiwa sosialnya tinggi. Wah. Selain kasep maneh bager. Komo ieu motorna sarua eking. Oh. Sah. Nih, uangnya tuh sah. Gak usah Mang Jek. Kurang maniat lagi ngebantu ieu mah. Teu kudu. Aduh, ayahku bager pisan sah. Sayang, bager banget ya. Lu sudah sorry sih kos tuh bogos ya. Tungguan heula teh Mang Jek. Biasa. Ditungguan nuhun pisan sah. Babalagaan wul-wal ngagaur-gaur karupeun aing. Kira-kira big lah.
Mau liwat sorangan bensin mah. Nyanyiin atuh biar gak gabut. Oke, siap. Emang bisa? Wis, jangan ditanya soalnya nih mah. Juara 1. Sok atuh nyanyi. Aku bukan pengemis cinta yang harus selalu mengalah. Wanita bukan engkau saja. Ih, tak aman. Bukan aku aja. Masih banyak. Kak Isal. Ada di mana? Iya, terus nyendak pesenan ya karpet motor. Ada nggak buat yang beat? Kan motor aku juga beat. Ada. Nih. Beat nih. Sekalan atuh kuya, ka bener. Neng, ari ieu saha Adi? Itu pacar aku, Aa. Kira aku bobogohan jeung budak leutik, Neng. Wis, jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Ya, Aa, makasih ya karpetnya. Tapi buat motor Mario juga ada nggak, Aa? Ada, Neng. Pokoknya mah komplit. Ai Aa Isal sekarang mau kemana? Biar kuy. Yaudah tuh, hayu bareng. Ya udah, itu ayo. Beb. Beb. Ternyata bebebku, kami tanya karpet motor. Kalau begitu aing meling ke mana? Ku aing dibolong ka beb. Aing. Bah. Tos di mana Mang Dadak? Oh, tos di kebon teh Mang Jek. Tah, kebun abi nu dinya teh nu sawateh sareng Mang Jek teh. Tah tos dica ka wadoyok ayeuna mah, jadi tos nu wadoyok. Mana teu nawarkeun ka urang Mang Dadak? Kalah ka si Mang Doyokkeun. Oh, jeung sawae di dinya masih gaduh geuleuh ka saya teh, nawarkeun ka si Mang Doyok. Di kapan kapungkur tos ditawarkeun ka Abah teh. Bah, cita itu wayahna tuh keur butuh duit. Heeh nya. Nyentos atuh. Goblok kebon jadi milik si Mang Doyok. Lieur jelema eta sampai kesebeleun. Lagi gigit-gigit jeung kebon aing. Mumpung teh yahuun watasna ku aing dipindahkeun. Alhamdulillah aing kabeuli kebon euy. Melak tanggal kado aing tah. Meuli mah 10 ge 400.000. Melak tak anak kado aing lah buat. Goblok ieu. Aing boga kebon jadi tetangga anjing si Mang Doyok kebon aing. Yuk, aing cirina segala watasna. Ku aing pindahkeun. Sia. Batas kebon maneh mah Mang Doyok. Di dieu kalebak, ieu menu aing. Aman. Mang Lah, Naon eta ngomehan juang eta? Pan ieu hanjuang teh di dieu tadi nana jadi di dinya. di dieu kumaha? Ieu mah kebon aing sia teh. Naon maneh Mang Doyok? Ajan beli kebon. Adi ge ku aing diukur heula di dieu. Nah ieu dipindahkeun dipotongkeun ieu hanjuangna. Di dieu kumaha? Ieu batas kebon maneh mah. Di dieu tapi kalah deuh. Tah ieu mah kebon aing tapi ka togoh mah. Di dieu tadi ge ku aing wah goblok. Teulah sia teh Mang Doyok. Naon? Sia teh ribut cek aing. Kok emang tanah aing ieu mah ieu? Ieu tanah aing. Sikeulah. Aing ge tadi ge dicirian. Heula. Ieu kalaperes. Sabar. Innallaha ma'asobirin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang sabar. Iya teh aya naon anu salerosna. Coba jelaskan. Dieu tan. Si Mang Doyok tah. Ieu kebon saya ka dieu. Di aku cenah. Ieu mah kebon manehna batasna teh ditu. Ieu batas maneh mah teh dieu Mang Doyok tapi kalebak. Pan aing ge tadi ge diukur heula. Jadi itu teh diukur ku aing watasna tuh belah ditu. Innallaha ma'asobirin. Sabar. Iya teh nu puguna kumaha Mang Doyok, Mang Jack ieu kumaha nu puguna teh? Nu puguhna teh kieu Pak Ustad abi teh meser kebon ti wadadang. Watasna teh tadi teh ditinggalikeun belah ditu. Ai ku Mang Jack dialihkeun ka dieu. Ya, ngali aing keur ngalihkeun ya. Ieu potong deuleu tah potong. Ieu potong naon ieu? Astagfirullahaladzim, Mang Jack, itu nggak boleh seperti itu dosa besar. Man akhadha minal ar, siapa orang yang mengambil sejengkal saja yang bukan hak kita, maka laknat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan nanti di alam barzah kita akan didempet dengan tanah itu. Nggak boleh. Tah dengekon hayang dipres ku taneuh, didepet. Iya, Pak Ustadz. Saya mengakui salah. Udah atuh Mang Jack sama Mang Doyok saling maafkan ya. Iya, Pak Ustadz. Mang Doy, ampura. Sakali deui ku aing pejet. Aing teh wanita pedah we aya Pak Ustadz. Mun eueuh mah be aku aing. Naon? Teu hampura.
kain dia lain. Ya coba tidak kuat dari dia. Ayo, saya PPI. Yuk. Dulu bapak mana yang awewe? Ngomong mana nih, Pak? Datang ke mana benar? Udah dibedakan kayak mana? Si Bandoyong tidak ada beri kesetiaan dan beri kecangkutan. Goblok bapak mana sah? Sok atuh ke mana? Bapak itu langsung awewe pupuhan sakit tugas buisan jeung sekolot. Oh mikir kata Bandoyong, terus kalau gitu teh langsung sisa aku budak. Oh mikir, naon-naon. Naon paisa siamu kamu kan kai? Bapak mikir, kalau mau morana. Ngaran naon ke? Aing mah ngojek. Alasan. Waduh, engkau butuh aja ke film yang San, turun aja, San. Goblok. San, dia bapak mereka suruh pada San. Bandoyong, si anu salah. Aing mah aing mah ngojek. Waduh. Cil, Woi, mereka mana sih ya? olahraga fisik aing mah sepedahan. Nah, terus yang malin tumpakan sepedahan teh. Atau hari itu mah geus we leumpang. Atuh kumaha aing we usil amat sepeda aing. Kabitanya maneh. Ngajaran cik aing. Tuh, pancik aing kabita. Beli dong. Beli lah. Awas ngajaran. Embung lah. Ngajaran meni motah. Embung aing. Sasa Awas, lah. awas. Embung aing embung. Awas, Embung sal please aing rusuh. awas lah. Please ya mah. Minjem Aing rusuh ya, please. Minjem. Embung aing rusuh Ih, ya. kan si tonjok dah. Jangan pakai kekerasan. Itu berbahaya, kawan. Kali-kali Kok minjem aing sakedeung. Kan si sok aya pangabutuh ka aing teh. aing rusuh. Rusuh. Awas. Sal please. Sal. Awas. Sal please sal ulah sal. Ih. Aing rusuh. Dak nasi paisal can balik wanya itu ngaganti ban euy geus dilapisan itu tadi. Hah? Geus magrib dia can balik wae si paisal cak aing. Yok, aing teh dipun kuat si Paisal ka mana? Ini Aisyah. Tah. Oh, good. Si paisal cak aing teh ngaganti ban Aisyahnya. Loh. Oh, sure. Ini setuju anjing. Semua. Obau. Paisal. Nama Tingali, Pak. namanya lila-lila ting paisal meni sapopoe ngaganti ban teh. Anjir. Warna halus. Sal, di mana Sal, euy? Sudah jauh Pak lilana mah. Di Tasik. Oh eta mah meuli weuteung mana macam pelekna sa. Heeh, Pak, meliwat teh. Da eueuh tuh da urut mah. Sal, eta meuli kurut atau meuli weutuh? Aisyah pan aing dia geus nanyakeun meuli weuteung cenah ti Tasik. Aing teh nanya, weutuh atau kurut meulina? Kitu maksudnya Sia mah. rempa goblok. Meliwat teh Mang Budak. Cih, wanita cida sal 100.000 dia dua. Akhirnya berusaha nguruskeun harga goblok. Meuli weuteung cenah Aisyah ngomong di kos. Aing Bener sih sama gede milik anjir. ya 100.000-an anjir. Angge wanita cida gitu mah. Wah, gede milik sih eta mah euy alus euy mikot teh. Teh pos maneh yok. Meliwat teh Mang Budak. Lain 100.000-an. Aku mah atuh bae ngobrolna. Tara nyambung ngomong jeung si Mas Sulaiman. Sama lah kitu loh yok sa teh. Ning tenggelannya emang bener mah. Aing geus pusing sih eta mah ya aing nepi ka pendek jeung ngobrol jeung si we. Maneh gara-gara jeung si ieu ngobrol jeung pendek. Kan bisi tuan kan ku aing atuh. Tonjok cieu. Anjir eta budak teh kudu. Ngomong naon maneh? Sal, kumaha ieu? Hajar ulah. Hajar cilah, pusingkeun. Sok tonjok cieu. Kasih Cieu. Bakil. Jebret. Sok ya. Tunggu aing. Bakil. Babakeun ieu. Babakeun. Sok lah, Pak. Demi si eta pokona mah. Panieun aing balap dah. Ngajak balap mana Sal? Samaruk aing takut demi mendapatkan si eta. Aing mah rela sok taruhannya wae oge. Ayo ngajak balap mah. Sok. Ayo. Oh, Sok sia. sok. Well. Wow, aku diperbutin. Aduh lagi. Aing ditinggalin.
Akhirnya aing nu menangkeun basreng. Ternyata aing nyungsep. Mah jatuh ya. Aduh, si sakit menang. Aing nu menangnya. Kira big. Eleh. Tulungin lah tuh aing sal. Gua aya teh mah urusanmu ya. Urusanku. Akhirnya aku nu juara balapan teh. Wah, akhirnya kamu juga yang menang. Untung tidak aki-aki Rabig yang menangnya. Jadi kalau aki-aki Rabig yang menang, aku jadi pacarnya. Apa kata dunia? Hah? Pacar? Nah kapan ieu balapan merebutkan basreng? Bukan merebutkan kamu. Hah? Maksudnya balapan motor merebutin basreng? Enggak. Kirain teh merebutin aku. Aing jadi malu. Udah disaredot wae caina tuh dah. Aing cocokan heula lah kana si Faisal ya. Nah, gimana pinung? Aduh. Goblok ting ieu sabuat ngising caina ke saat deui wae. Dipendet ku sateuing ieu. Nah bener si kunyuk aya nu mendat deh ya. Sateuing nu mendat ieu. Gede deui aya nu. Si goblok ya geus anu muka deui wae. Keuyeup sugan. Tah, cai teh gede deui aya nu mah. Nah, beuki leutik ieu teh. Lain nu nutup deui wae kitu teh. Sikunyuk. Cacag ku aing paralona. Kotan cai tinu balong aing. Bapana dibuka deui ya dikeureut ku aing kalangnang teh mah. Woi. Nah, geuning meuni motah-motah teuing. Ku balong aing dipendet wae. Apa nu aing saat balongna Faisal? Kapanu aing ge sarua saat. Kumaha sia teuing maneh mah nu aing we heula ya. Nah isia kumaha? Napan tadi nage perjanjian nage cai mati dia nyokotna. Pindahkeun ayeuna mah ulah ti nu aing. Tuh nu aing geus saat. Awas ya menti dia deui gaji ku aing ya. Isia kalah niangan masalah jeung aing. Teu sok we sok siukan kabeh ayeuna mah sok. Niangan masalah geuning. Teu sok ayeuna mah sok sing disiukan ge sok. Sok ampun. Tadi nage cai nage ti dia. Ampun. Sok we siukan ayeuna mah sok. Anjing, bisa bau nangka ya. Ternyata di sini kamu nangka. Aduh, ya di dodoho kok aing ti kamari lagi jatuh manten maneh. Ieu makanan ya. Kudu dimanfaatkan. Asa kaingetan ieu nangka geus asak can dialak. Alah heula. Lumayan ya, kudu dimanfaatkan. Nah, geuning. Nangka aing di babadog. Nangka maneh murag meureun da didinya ngagoler. Murag lah. Murag meureun da geus ngagoler. Tuh, coba geus koropok dah. Iya maksud naik dibawa ke mana yuk? Diantarkan ya ke mana? Dibawa maksudnya. Tadi geus ngagoler didinya tah. Wah, lamun teu kepanggih mamuran dibawa balik. Wah, aya maling ngaku. Teh saliak diantarkan ke mana? Masuk fitnah kitu. Nah, tuh. Ujuk-ujuk ieu pan nangka teh di luhur. Nah, ulah geus ngagolernya diantarkan ya teh. Wah, diajul merenya. Ku aing bejakeun kira ya. Ngaku mah. Lain aing, sal murag ieu mah. Sok ngaku mah. Aing mau kumaha na sia teh leuh panangka mah di luhur. Kumaha aing ngaranna? Di mana-mana ge moal aya maling ngaku. Ngaku mah. Teu aing mah sal. Mati dunya tah ngagoler. Sok alasan wae budak. Wah, kumaha sia atuh lah kerting.